أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله جاء اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam salapan, tapi nemalan di hudang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira terido entok sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tara teh malati ati diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri kudua kalimat syahadat dirjanji sumpah hamolan calinci luncat mulan udar tina tali gadang cindra tina supaya moreng ijing sila bengkok sinembah sejak husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa menyiptakeun alam dunia sarta geusina manusia dibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang deui ka cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngecur malah ngecer kajunjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur mewah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heap kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imanah teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadu leeh ku kapanasan mundut kanu maha agung muntang saraya kanu maha kawasa urang nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Moga-moga lamun nya ieu pangaosan sing sae pangaosna lamun nya ieu pangajian sing hade pangajena. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubalighah tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI jiwa santri nu sim kuring dihormat guru waneun pikeun sim kuring ais pangampi pupuh lembur dikawit Bapak Wali Kota anu ngawakilan camat, kades, kadus, RW, RT, PPD, lebe, tur LPMD, luran cage kana gawe dititah dahara DC sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLP. Anu hormateun syukurin. Ibu mewah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun bapak ngawangkong jeung tukang dagang
jeung dagang jawabanana hayang untung dalam rugi mah eureun dagang. Lamun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Lamun bapak udur leos ka dokter ditanya naha make jeung ka dokter jawabanana hayang cager. Tah ari ibu ngariung di ieu tempat ngaranna pangaosan, ai pangaosan sabenerna hayang naon? Tapi si hayang panggih jeung urang. Ceuk ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Maka pertanyaan nu kadua lamun ilmu geus beunang keur naon? Da loba jelema sakola luhur cenah bejana hayang boga ilmu. Nah geus boga ilmu ngaron sombong ku ilmuna berarti eta ilmu teu cocok jeung fungsina. Kena ceramah juga nggak kesini acan can wel-welan dan nungaran hirup mah jelema gering ini ka dokter jawaban hayang cager ai geus cager ngadon doraka berarti teh cocok dibere cager teh matak meninggal gering da ibu teh bisa ngomongkeun batur teh lantaran cagerna baha bere nyeri huntu teh bisa ngomongkeun batur. Ibu teh ngadengekeun gosip teh lantaran ceuli ngadenge coba dibere budeg cobaan ku bapak ngawong tong jeung jelema budeg da teh nyambung saeutik-eutik kaca. Tah ieu oge urang teh cenah hayang menang ilmu matak pertanyakeun deui ari ilmu keur naon. Da teh saeutik jelema sakola luhur geus baroga ilmu tapi naha ngadon sombong ku ilmu. Da ari ilmu mah al ilmu nur ternyata ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya bapak teh kabeh ibu teh kabeh kuring sagala rupa jelema di alam dunia geus diilmuan ku Allah teh naha da boga akal hate jeung pikiran berarti ilmu Allah teh geus nyampah nganu can aya teh cahaya tina eta ilmu kabeh oge pangarapal ilmu tahajud tetapi da tempo kicep kieu mah kicep beuki hees kabeh ge da harapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pakin miskin diarang kabeh ge nyararaho ilmu wa tasimu bihablillahi jami'a eta teh dalil nyarek pasea tapi naha ustad jeung ustad pasea. Ibu ge ararapal ka salaki teh kudu hormat tapi naha duit leutik geuning jeding. Berarti ilmu geus boga nganulung teh cahaya eta ilmu. Da ari cahayana ilmu mah ku Allah deuk disimpen di saha wallahu a'lam boa di bapak boa di kuring teu nyaho. Ngan siapkeun we wadah nu alus da Allah mah bakal nyimpen segala rupa dina wadah anu hade lain wadah kotor. Bapak boga cai asupkeun kana wadah kotor sanajan caina alus sudi kudu nginum naha aya kotor. Naon eta dina waruga manusa anu kudu bersih bersih hate disebut qalbun salim. Hate anu bersih hate anu bawa kana kasalametan. Ieu teh ngacacang ilmu Allah teh ngan eundeup teuing di mana gumantung wadah anu hate. Naon sababna da Allah mah maha uninga kana rasiko nu bakal kajadian keur mah hirup bodoh geuleuhan ka batur komo pinter moal teu ngaleyak batur. Aduh kenapa ai ceramah loba nu unggeuk teh demi Allah tah pon kitu deui harta keur mah hirup sangsara katamah tudang tuding ka batur batur beunghar dituling nyagi batur beunghar majarkeun uyul maka harta teh moal nyampeurkeun moal dititipkeun ka jelema nu kotor hate. Allah mah uninga kana rasiko nu bakal kajadian sangsara wae kitu peta komo beunghar moal teu nipu batur jeung sombong ku kabeungharan maka kitong sirik ku kamajuan batur anggur kudu tempo aya naon amalan hate anu urang teu nyaho cukup Allah anu ampun da urang mah rek dititipan kumaha amal ditemrak-temrak tahajud huai suki-suki. Nah yang ditanya, kunaon huai tahajud atuh penting batal. Lain batal tahajudna, ngan batal rahmatna. Nah, kuliah. Da ieu gerek pengajian pan aduh nyarian status dewe pangaosan bareng nanda gerhana. Asa teu kudu dikitu-kitu ge hel. Kunaon make jeung ditemrak-temrak na memang na batur nu nganilai urang teh malaikat ibu manusia bapak manusia kuring manusia tong hayang ditilai ku manusia anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah tong hayang katempo batur hese kadang-kadang taraweh 5 poe nyeun status alhamdulillah taraweh kelima lancar kagenep ka 7 da eueuh status da eueuh tarawehna sia
Mata Allah dek nyimpen ilmu, keberkahan ilmu, Allah dek nyimpen keberkahan harta, gumantung wadah nu alus. Cai nu hade diteuleun dina gelas anu kotor, geus rudi kudu nginum. Nah, geuleuh aya kokotor sanajan sakeclak. Mata hirup nu ngaran manusia bersihan atuh eusi hate ngarah ku Allah disimpenan sagala rupa perkara. Kerja di rakyat, hayang jadi pejabat. Iya mah kerja di rakyat wae galak ka rakyat, komo geus jadi pejabat moal teu nipu rakyat. Mata paingan si eta teu tulus atuh jadi pejabat. Nah, bisa jadi tukang tipu. Gening pertama jeung pertali dioplos dilebok ku si eta. Tuh. Mata hakikat hirup hampura Pak. Hate kunci hirup manusia mah lain banget Ibu. Da ibu hideung hayang geulis babari tinggal meuli skincare ngageulisan beungeut mah ngan kudu sadar beungeut bodas ngan kudu merengek. Pasti we aya kakuranganana. Tapi jelema mah nu ditilai lain ralaina, lain jasadna, lain tiungna, lain bajuna, lain pangkat, lain jabatanna, tapi eusi hate nu nyantel ngait jeung pangeranna disebut katakwaan nu sabener. Maka puasa tungtungna takwa, salat tungtungna takwa, ibadah haji tungtungna takwa. Loba jelema ingkit ibadah haji takwana leungit, atuh lapur duit pahala eueuh. Nah, geuning eta tetangga teh nyebut haji jamotro. Kakara we cek tetangga teh po haji pan dibayar 20.000 dan nyebut haji 2 kali. Kalau bah 3 kali po haji 30.000 incuna bersih haji 200 pantang harita. 50 juta lapur pahala leungit eta teh disebut ibadah lain mabrur tapi mabur. Ai mabrur mah ditarima, ai mabur mah teu ditarima. Dah hanya sebatas tuh gelar. Heeh, pake kumaha ibu. Mata nu ngaran kahirupan teh ternyata gumantung hate. Keur mah geulis katamah amis budi lucu. Menggoreng patut hasil banget pulungan. Nah tabassumu kabil wajhi kasodaqoh seuri anjeun ka dulur anjeun teh sodaqoh. Kuring nu boga dalil maka wajar lamun kuring someah dareh deh alus budi hade basa. Kuring boga dalil meujeuh lamun milampah eta dalil. Punten kalangkung ibu sehat bapak damang hayang nempo ajengan sarupa kitu. Lain mah legek dada dikitukeun aduh beungeut kuat jamotrot jiga nu gebleg hutang setan. Tong sok kitu. Sabab nu ngaran kahirupan teh ilmu teh gawe sebenarnya. Ilmu teh gawe, Pak. Tah euna na gerhana mun diukur ku ibu ilmu entong wara da kuring mah karek pinter capetan dina nyarita pergawean mah can kalene. Dina ceramah nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, lalang nu susah. Nah ibu nempo kitu kuring nyaahan pan acan. Tinggal kieu cik panitia ya cik para pemuda, sae ceramah teh kahartos pisan, yen nyaaan, yen hirup teh kudu nyaah ka fakir miskin. Aya nama amplop moal dibikeun. Macing teh keur naon pemuda moal dibikeun, urang bagikeun ka fakir miskin. Kumaha cek kuring? Geus tong ulem deui. Pan ceramah nama jika heueuh nya ka yatim nya ka miskin geuning dibawa gawe net nyebut lagi geus tong ulem deui. Bakumaha atuh lamun diulem tuluy teh dibayar teuing loba nanyakeun kitu patut. Mata hakikat rupa ulah lalajo ceramah kuring. Lalajoan mah akhlak jeung paripola kuring da ilmu mah ternyata yang karupna dina qalbu cicingna na pagawean bijilna tina bahasa bawa ke bahasa ulama qalbi qauli fi'li. Tah ilmu teh ukuranna ketilu qalbi eusi hate qauli ucapan fi'li pagawe. Ayeuna kuring ceramah karek lalajo ucapan dah pagawean anu mah wallahu a'lam matak era disebut ustad teh. Nah kuring sadar pagawean can katempo ti ustad. Hanas disebut ustad di pagawean baeud ka batur. Atuh deuk baeud batu kudu jadi ustad. Sabab bawa SK-na SK ti Allah, contohna ti Nabi Muhammad, ustad kiai ajengan teh geuning disebut warasatul anbiya, waris para nabi. Ai nabi ngawariskeun naon? Tahajud unggal peuting, bareuh sampean ladang tahajud, gerayu urang acuh. Aya teh ustad nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya demi Allah kuring yakin lain tahajud eta mah asal urang. Nya dibawa kana gawe mah urang teh karek disebut. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, nabi ngawariskeun ilmu bakeun.
Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disayeur dibikeun. Cenah Pak ieu mah cenah nanagerana teh Ustad. Coba pentajamna dibikeun moal. Tah ibu teh ari awak keur pangaosan ari hate kuat hujan kieu. Nah sugudon. Komeaneun PMUI hatena ari awakna mah keur pangaosan geuning hate mah eta. Juk sugudon. Tapi sing sadar bapak jeung kuring teh kuring adalah bapak adalah kuring ibu kuring naon manusia ayeuna ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring deuk dibikeun moal heueuh sesama jelema pedit tong sok diomongkeun jauh keneh geuning urang darajat disebut ustad kiai teh jauh tanah kalamita mata kuring mah teu hayang disebut ustad ge sieun teu kaukur ku gawe mana sabab nu ngaran kahirupan teh eusi hate tuluy omongan tuluy pagawean pan ararapa ilmu mah ngan ilmu teh tong popolotot teuing ka batur ilmu teh ulah popolotot teuing ka batur boro-boro mah ilmu urang ditampak batur ku awak sorangan ge ilmu teh geus ditarona demi Allah Pak sok bapak boga ilmu naon geus dipigawe aca Abdullah sholat fi awal waktiha utamana sholat teh di awal waktu eta teh ilmu geuning kanyataan mah subuh kaberangan lohor ka asaran asar ka magriban magrib ka isaan isa ka heesan padahal ilmu mah nyaho Abdullah sholat fi awal waktiha mata nu ngaran ilmu teh tong popolotot ka batur tah polototan mah awak sorangan musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya musuh nu saenyana mah tah diri sorangan lari baheula ai baheula masjid pan baheula mah masjid dijaga ku Belanda teu meunang anu ka masjid kumaha Palestina ku Israel tapi hebatna orang Palestina dijaga ku Israel pinuh masjid bangsa urang ge pernah ngalaman kitu masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinuh pertanyaan ayeuna Pak dupi ayeuna masjid aya nu ngajaga ku Belanda nah kosong deuk nuding saha Bapak deuk nuding Belanda, bebengok Belanda dan ngajajah, bebengok sia kedua. Maka jeung mamawa Belanda sagala. Matak musuh nu paling nyata lain batur, lain dulur, tah hate sorangan. Matak leahkeun hate, jawaban anu hate nu mana atuh jalma nu alus teh? Jawabanna mah hiji we, innallaha ma'ana. Hate nu salawasna nyantel ngait jeung pangeran. Kapan dina salat ge make tungtungna lillahi ta'ala. Berarti orang teh hirup teh kaulingkung ku perkara lillahi ta'ala bilahi terus deui lillahi bilahi filahi jeung Allah bilahi ku pitulung Allah jadi urang mah dikersakeun gua nanagerhana capetan ku Allah dicapetankeun cabut capetan mah moal bisa naon-naon mata hirup tong di aku da lain aku tapi kebenaran itu lain butuh pengakuan tapi kebenaran teh butuh pembuktian di mana buktina nah gawe kahartos surgeuna geus henteu mending bali innallaha ma'ana tah jalma nu hade teh jalma nu nyantel ngait hatena jeung Allah pertanyaanna nah ieu pangaosan bareng jeung Allah kuring mah cenah percaya ieu pangaosan jeung Allah asli isuk ayakeun deui pangaosannya tempatna di dieu panitiana anggar tah nu ceramana kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang ngeuleuh jelema nu na TikTok leungit geuning Allah tanya awak kuring eta kitu bebengok maneh nah ceramah jeung Allah ulah mah percaya Bapak MUI punten ulah mah percaya nah nanagerana ceramah jeung Allah ulah percaya ulang deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal geus udon deui moal ieu mah beuki heubeul ceramah beuki daroraka jelema mending baralik ka ditu ah lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang geus catet berarti kuring ceramahna lain jeung Allah lain atas nama Allah tapi atas nama neangan duit maka keung jadi penceramah
Wah, tuh cengal mun diulang teu dibere duit. Sok. Kan dia depan acara itu sadar menang kuduna. Pasti da panitia jeung pemuda teh ibu-ibu bade ngayakeun tablik akbar sabada Ramadan kudunan sasen balas saketik 1000 2000 bunuhkeun saha penceramahna nana gerhana tuh geus ngiblat teh keur urang bikeun atuh. Ieu mah udunan tamu teh dibikeun hayang jadi fitnah ge korupsi ngaranna bikeun. Ngan kuring teu ngarep kana bab duit Pak. Bebayar kalau mau dibayar lillahi ta'ala demi Allah ngan kuring ka teh mau mobil make bensin tinggal kieu pandorongkeun mobil urang nepi ka Cimaung jung daripada bapak paringsan di jalan bere atuh keur bensin. Tuh mata kahirupan sebenarnya itu ternyata gumantung hate ngahargaan derajat manusia lainna wujud lainna bentuk lainna baju lainna saragam lah. Tiung saragam, baju saragam, kerana nahal. Tiung saragam, baju saragam, ari hate itu saragam. Dan ukur disaragamkeun lain tiungna, lain bajuna, tah si hate na. Ai urang mah jujur karek ngalusan teh saragam we. Senin kudu bodas nganyut, bodas kabeh. Salasa hejo kabeh. Rebo beureum kabeh. Kamis ungu kabeh. Ceuk salaki eureun ngaji teh. Nah jangar kana babatok haban mulian baju. Ukuran jelema adalah baju. Padahal ukuran hareupeun Allah mah eusi hate perubahan sifat hirup ladang ngaji tetap hakeun ka hirupan. Ya. Tuh, mata jawaban innallaha ma'ana teh ieu kuring teh 40 tahun. Kikiran Ibu. Ngahaja teu di kopea, teu di udang, teu di sorban. Naon ngahajana? Deuk neangan jelema nu bareng jeung Allah. Kuring ngedeg guguru sehingga kuring teh can sanggup make udeng, can sanggup make baju anu alus, can sanggup make gamis. Nah sieun akhlak kuring teh cocok jeung gamisna. Mata kuring teh deuk neangan jelema anu cocok jeung akhlakna. Sok demi Allah kuring angkat murid anu pangutama demi Allah. Kan teu berat. Lamun barang jeung Allah sifat kudu sifat Allah, kahayang kudu kahayang Allah, keputusan ya kudu keputusan Gusti batur beunghar urang sangsara namun jeung kudu riweuh batur beunghar keputusan Allah urang sangsara keputusan Allah sabodo da Allah memboga keputusan pan ieu mah nu sangsara barontak aral bunuh diri nanaonna panas kalau beunghar batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli mobil ratu kangen batur meuli sawah muntaber batur meuli motor modal nyiksa diri dipikir-pikir geus keputusan batur kudu beunghar ya beunghar 1000 jelema ngahalangan ulah beunghar kasih itu nu 1000 teh kalah paeh bari nangtung nah ngalawan kodok-kodar pangeran nana gerhana ulah jadi penceramah 1000 jelema ngahalangan kuring ulah jadi penceramah tapi ku Allah kun payakun kudu jadi sajawa barat ka kurilingan geus takdirna. Tah na RT cobaan gamis sing angsar udang sing badat odog diulem moal kumaha ceuk ibu aduh RT anyar tobat. Takdir lain ayana baju takdir lain kopea tapi takdir mah eus tumarima jeung masrahkeun diri sabaleungeunyeurna billahi sagala rupana ge atas perkara pitulung Allah selesai. Lain karena hebatna kuring, lain karena alusna kuring, lain karena pinterna kuring, boloho sebenarnya kuring. Akur meureun jeung bapak. Deuk teu boloho kumaha urang? Apa pan di akhirat teh ngoncoran iwati ku maca Quran, tapi naha Quran eleh ku HP. Pan eta teh bololoon. Leres Pak. Nyaraho kabeh ge nu ngoncoran di akhirat iwati ku maca Quran. Coba kana Quran, aduh. Kana HP Facebookan 2 jam nepi ka belel, nago. Coba diajak yasinan 5 menit, heuai. Lalajo dangdut di jam 7 nepi ka jam 5 jelema kieu. Diajak balik ku salaki hayu balik cicing rame keneh. Coba dengan pengajian dibere saja getek bujur hayang manto. Karena pi akhirateun mah rada hese. Bener?
maka lamun gitu sifatna kudu sifat Allah, kahayang kudu kahayang Allah, keputusan kudu keputusan Allah. Ieu mah da keputusan nafsu. Sedangkan orang disebut hamba Allah, pada era disebut hamba Allah. Iya hamba Allah. Pada daerah disebut hamba Allah, kenyataan mana bibir hamba Allah, kenyataan mah hamba nafsu urang. Sok pikir. Gelehan, rujitan, cuaan, nah Allah ngajarkeun eta kitu dah. Allah mengajarkan lagi ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Khabir, tapi kaya Sobur. Eta ajaran Allah nyahan, asuhan, asa kampura, dedeuhan, silih pikanyaa, silih hargaan, ajaran Allah. Coba nu tadi gelehan, rujitan, cuaan, ngewaan, sirik, pidik, jahil, kania, istren, parastren, dudupak, surupak, tekopan, cebukan, punungan, ajaran saha eta, tapi nah sok nyampakna awak urang. Cenah urang hamba Allah, nah hari sifat lain Allah, geuning sifat nafsu. Aduh, mana hamba Allah teh singa deuleu. Allah juga. Ari nyarita hamba Allah hari sifat nafsu ngungkul. Ngus kaduhung kapara bebeja ka Allah. Tumarima gara sok hirup mah ibu. Awak ibu geus sampurna nampi Gusti titipan salira kagelisan, kaalusan, kasehatan, nampi berkahan diri abdi sing mampu ngajalankeun syukuran ka ilahi robbi. Itu dia mah soak wae atuh bulu panun geus alus krok gan patlon. Atuh balik ti dieu teh pasea jeung salaki da leungit hiji. Bulu panon geus alus ieu mah sambung. Peluk-peluk kaluhur, klik-klik. Atuh numpuk kuring ke rumah jauh kicuk buat jika nu berat. Balik ke dia mau motor angin ngegelebuk nih lep dua nanti kusruk ka bawah kakara dirinya ya Allah lain Allah duduk bulu panon. Kusak itu ge berarti urang teu narima kana ciptaan Gusti Allah. Teu kudu riweuh da ieu pasti bener. Rek kulit hideung sabodoh. Nama geuning sabodoh, da anger beuki bodas-bodas ge ai jodohna jeung Udin mah jeung Udin. Moal mata beunangkeunana gerhana moal. Kudu riweuh. Ieu mah dana riweuh, Pak. Jelema nu sangsara riweuh, sok gaya hayang buka teu beungat. Batur meuli kongkorong, manehna ge sarua meuli. Nu batur bisa dijual, manehna henteu. Nah, kongkorong tina wajada ladang saodek. Anu jam 10 geuning paket begitu anu koneng teh koneng pisan apal di warnana teu anyar ditempoan tong sok melaan gaya da eta mah hawa nafsu geus tarimakeun ibu diciptakeun ku Allah ditakdirkeun jadi jelema beunghar sanajan usaha saeutik tapi takdirna beunghar teu boleh jadi duit teu sakalur takdirna beunghar geus tarimakeun kana kabeungharan kumaha jelema nu narima kana kabeungharan sadar diri yang urang beunghar kudu nulung nu butuh dalam nu susah sabab hirup beunghar teh disebut kudu miskin mata jelema beunghar kudu ibadah ka jelema miskin bisi batur teu nyangu bere bisi batur teu boga baju bere bisi batur teu boga imah panggieunkeun kitu nu beunghar mah kitu darengekeun ya lain ieu mah beunghar sombong boga kongkorong leumpang dongko tinggal ti dieu nepi ka dieu gigi brig ganu stroke hayu pangauseng lamun aya di nu kitu balik dong tuman. Naon harta disombongkeun tungtung hirup pasarua boeh warna bodas, bari di boehan ge teu make saku, teu bisa mawa duit 1000 acak. Bener? Asli. Mata hargaan jelema miskin teh lain kudu ngaharga jelema beunghar. Jelema beunghar mah teu bae dihargaan da geus. Iya si miskin nu dihargaan. Palebah mana dihargaan anak jelema miskin? Mungkin palebah mana di akhirat anu panggilan salamet anu miskin. Ku salat bisa asup ka sawarga teu kudu zakat, teu gablek. Surga nu miskin dicegat punten cuk malaikat, di mana harta diperkenawan, tinggal nemal teu boga, ngindir deuk ka surga. Nu miskin mah coba nu beunghar, komo nu beunghar pedit, kumbar beregese, cap jahe butut kasiran, kenteng masjid semplak teu diomehan. Pangimbaran ruksak diangkat, mik butut diangkat, nu beunghar aya, punten berat engke di akhirat. Di mana harta dipake naon? Eudeuk bisa ngebohong ka Allah. Gusti pake ngomean masjid, TKM nagok wadul Gusti. Gusti dipake ka yatim, nu yatim datang, bohong Gusti.
salat teu berpengaruh Pak. Nah teu ibadah ku hartana kajeun salat tapi teu bareng jeung zakat keur nu beunghar wayahna diteuneun. Maka nu sangsara teh ikatna di ditu nalawang surga dodong. Mata hikmahna jadi jelema sangsara teh ternyata leunah asal narima karena keputusan Gusti. Orang udah tuh sangsara jengkel jeung jengkel. Pak wali kota, geus takdirna jadi wali kota. Tong loba dicarekan. Di jaran raja teh baleng wali kota teh. Usia atuh Ju. Cengek mahal Prabowo disalahkeun. Baleng jadi presiden teh cengek mahal, melak lain ngomongkeun batur teh. Nah hari urang panon teh cekas we kana kagorengan batu. Lebih ka poho we kana kagorengan diri. Geus jadi takdirna. Ngan hirup ampura ukur di situ. Pangkat, jabatan, gitu-gitu kayak. Asli Ibu, kabeungharan gitu-gitu keneh. Hakikat hirup manu miskin we gede jasa. Ayeuna maot pangeulan nyokot pacul si miskin. Ayeuna maot pangeulan nguburkeun si miskin. Tahlil 100 poe si miskin. Nyolatan si miskin. Ngaboehan si miskin. Teu bauan hirup si miskin. Madak lamun di dia aja mah beunghar teu akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam seeutik. Maot si eta dikeun paculna, mangga nyieun kuburan sorangan. Manusa teh butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung Ibu ditiung menang batur, baju menang batur, selop menang batur, segala rupa menang batur, maot dikubur batur, imah dijieun ku batur. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Matak nu goreng jeung batur gawat tarobat kitu bisa keburu maot narik mau gak gorengan tuluy-tuluyan komo nu boga hutang mah geuat bayar bisi maot engke ku Allah dihukuman naon hukumanna salat can ditampa zakat can ditampa ibadah can ditampa nah hukumanna ge jelema boga hutang encan mayar nepi ka maot hukumanna ge bangsat pa di jero sugane bubar teh ditatunya nu boga hutang malah layar maksudnya kitu bayang dia mah kalah kabeli kada ge Allah ustaz nyindiran aing mata kahirupan mah ukuran tolak ukur hirup manusia hate demi Allah hate lamun hate geus alus tah kosong gerasa kurang toong kosong ari kosong butuh eusi lamun jelema geus ngarasa kosong butuh eusi boro-boro ti kolot budak satepak bakal jadi ilmu nyician ka awak urang mata hampura Pak loba jalma anu sasalaman jeung budak tapi kasuntangan ka budak kuring nanya nah mah geuning suntangan ka budak kuring budak ka urang ternyata budak mah suci bersih can boga dosa eta nu kudu ku urang diguruan budak gelut 5 menit 1 menit pakaleng-kaleng coba inu bapana 7 tahun baeud keneh Allah bener pisan jeung aya acara nu kitu tuh nya cek urang ge pangajian jadi ngomongkeun batur sia budak setepak gelut 5 menit 1 menit Pak pakaleng-kaleng deui nah ari kolowak lah pangih di jalan kamana hayang ditanya palebah Idul Fitri nya daek sasalaman diliwat kunaon ari si eta tempo budak anjing kadang-kadang jadi guru keur jelema nu kosong hate naon jadi guru atau lamun bapak nanya saberiji guru kuring ribuan nah eta jadi guru widara ieu kembang jadi guru sok bisa percaya ieu kembang jadi guru tek akarna jadi moal eta hirup teh butuh akal sahadat hirup manusia anjing jadi guru eta kamu mah ka anjing teh sopan punten we citepun guru nah ada salembur di Bandung nyebutkeun nu gelo kabeh teh dasar jelema rada gelo nah cing teh ibu nyebut nu gelo da rasa waras kan eta nana gerhana amak disebut gelo teu nah ada si ituna leuwih edan ibarat bapak disebut gelo kuno edan kan 50-50 teu kudu amak bener cenah pun guru baru nanya nah cenah guru ka anjing toong ku urang kitabna Bulughul Maram jilidna jilid kahiji babna bab toharo dedinya aya perkara lamun wawadahan sarung kalambot ku bibir anjing tah anjing kumaha ku 7 kali kalayan make tanah simpulkeun ku urang sanajis-najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make tanah tapi najisna baham manusia mun geus ngajrikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate nu jang saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseul kana kajarian batur
Wayana bubar ti dieu panggih jeung anjing. Punten pun guru. Insya Allah bakal sanasib dianggap nu gelo anyar. Bener ngarah boga balan. Tuh, dek guru karena naon. Tuh domba pencarkeun bari lapar bari kempleng, paling nyokot daun sapu. Manu salapar pencarkeun. Daunna didudut dikulum, beutina dirabut, kulitna digoreng. Iya, pagerna dilek-lek, kapangih kuno bogana ditonyok. Taroskeun ka Ketua MUI, jelema nu ngagugu hawa nafsu ulaika kal an'am balduhum adol. Jelema nu ngagugu hawa nafsu leuwih atah adol tibatan sapu. Deuk jeung hayang, salikana mah usapan hayang. Nah, hayang bulu hayang jadi kok. Lemur kuring pan jadi juara internasional ngagemugan bulu hayam. Taufik Hidayat teh tatangga apa? Kata dina mereka kurang nu gigituan teh man teu kapake. Da eleh. Ai geus Taufik Hidayat mah abdi teh juara di bidang bulu tangkis. Asli pademi alu ieu teh juara bulu tangkis setelah Taufik Hidayat. Ngan dari itu mah ngalawana anu normal, abdi mah ngalawan nu kempreng. Kita oleh juara abdi teh. Bolu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, dikotokna eger adeg. Tulangna apaan ieu kaum seblak tulang. Hayam nu ceuk urang hina manfaatna vertikal, coba manusia nu ceuk urang sampurna beperieun mere manfaat henteu atuh ulah ngahalangan batu nu keur mere manfaat. Enjing-enjing ibu ngenom. Pakai aduk bawang, garing. Nah, hari ini kotok hayam dipakai ngaduk buat uduk gede atau bawang buat hade. Cobian bisa dipercaya, sok. Mata tong sombong ku kagelisah. Tetap kehidupan manusia mah hina lamun tanpa hati. Bener. Pamata kirupa ukur disebut. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Areureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Jaradi pejabat rakyat nyarek mimpin cucungu. Batak bejakeun ka pejabat teh lain alus olo eukeur kampanye nyaah teh kudu tiba heula nepi ka ayeuna ulah nyaah paribasa eukeur kampanye geuning geus jadi meles we leungit kalah ka alam gaib teuing. Mata kuring salut ka Bapak Wakil Wali Kota Sumping. Wah mah jeung salut anjeunna teh orang sibuk Pak wayah kieu teh gawe. Ieu nuhonan kana pangausan kieu. Lamun urang mah haroream. Ustad wah wajar da dibayar atuh datang lagi. Tapi Bapak Wali Kota mah wayahna pangnahankeun ulah wa keuwih. Nah bisi anggaran kirang saha nu kudu nembusan. Otak dipikir-pikir mah talung jadi ustad daripada jadi wali kota jeung bupati. Wali kota sambutan pidato, hade pidatona. Wasugan panitia aya kasadaran punten we amplop tila sambutan eueuh. Coba nana gerhana dek sajam dek 2 jam balik ke teh dus ongkok amplop kok. Talung jadi ustad dipikir-pikir. Ternyata hirup ukur disebut. Naon rek dipake alat kasombongan urang? Naon? Naon dipake alat kesombongan ke urang? Naon? Harta ditinggal ke pamajikan, gelis oge ditinggal ke. Mata teangan ku ibu salakin bener-bener nyaah ka awak ibu lain sakadar dunya, teangan salakin nyaah nepi ka urusan akhirat. Lain ukur imah page baju teh da hareuseun kongkorong boga geulang aya lain. Teangan salaki ibu anu subuh-subuh sun kening. Tuluy ibu nanya, naon bapak nama jeung sun kening? Gerana tepan subuh bareng di dunia ku cinta bareng di akhirat ku agama. Teangan lika ibu keur ngebecos dina TV salaki juk nyeureuteuh ka hareup pareuman TV. Nah di pareuman gerana tepan tos pakosna magrib ieu ka bujeng modal. Teangan lalaki nu kitu teh. Geus salat magrib mah geus magrib teh ulah rurusuhan deuk ka mana na teh sono ka pangeran wiridan bebeja kasusah kabunga bejakeun ka Gusti Allah. Yuk urang babarengan teangan lalaki kitu. Aya eueuh. Make jeung eueuh tah. Urang pernah nyobaan kan ka Bogoh.
Werit. Wah, jadi putuskeun isuk teh. Memangna cenah kuring kawin teh kaben paraban Yasin gitu. Bengok si eta. Teangan lalaki nu merhatikeun nepi ka akhirat. Nah, sanyaah nya anak ibu kanu jadi salaki maot mah teu milu. Bawa sugan lalaki maut. Dari abdi bade ngiring we abdi ka alam kubur. Waduh. Ku RT di halangan istighfar teu kengeng kitu RT. Cek RW entong nyai istighfar nyai. Nah, dengan kau jejak juga pilu maka ditu. Geus gebrus maka jero kubur rowesan deui kan kal keluar cinta lain dek ngiring cebrol teh deungeul ka urang. Ternyata bohong. Geus natus mah atuh buuk di beureman deui, rok ponok deui, baju di alus-alus deui, cicing di jalan. Hai cowok, godain kita dong. Aral. Maka cinta di alam dunia tanpa agama bohong. Bener. Jangan lalaki nu kitu. Adan gigireun Allahu Akbar. Ibu nanya, nah bapak adan di dieu pan masjid ge aya. Nyontohan maneh bisingke dihisab kami teu mangadankeun ka maneh. Kamari ceramah di Banten sehingga Pak pernah mangadankeun ka pamajikan. Abdi iraha pas pamajikan mau. Rajeun daek adan nungguan paeh. Ayeuna adan teh ayeuna. Oh nyata cenah pamajikan bapak mah geus diadan ge kerek wae. Tahlil we Pak. Ayangnya la ilaha illallah. Insyaallah budak aing teh geus modar budak. Oh nyata teh hudang keneh geus tahlil ge Yasin baca. Sabab cek para ulama ge Yasin teh keur kahirupan jelema nu paeh. Lain jelema paeh pamacakeun Yasin jadi hirup, paeh di dinya lain paeh lahirna, tapi paeh eusi hatena. Baca Yasin ngarahir. Yasin. Baca cenah hirup hatena. Oh, udah aing teh paeh. Paeh, kata kasih hudang salat subuh ge. Paeh teh hatena. Kunaon ibu bubur ketekan eta pas seserian teh da lain naon lain yang seukeun batur, jeung sedikit kalakuan dirina. Bayangan lalaki nu nyaah lahir, nyaah nepi ka batin. Saha eta lalaki nu ngelingan kana agama. Ya. Oh, yang lain mau keseragam etak lain. Jauh melamelu. Pangke cobaan ku bapaknya salat subuh adan gigireun Allahu Akbar. Di pemajikan masjid aya dar adan di dieu. Kitu da cucuing sia mah. Jadi urang mah nyontohan teh hese persani mana apalna kana beusi lain kana kertas. Aya urang jadi persani pemajikan jadi kertas teh apalah. Kumaha nyebutna beri di hade-hade subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Eta geus magrib juga Isya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah pamajikan nutur gendang teh kadon kieu so ustaz si bebengok eta inna min azwajikum wa auladukum fitnah. Ingat anak yang pamajikan sakapung jadi musuh. Cobian situ percaya udah hirup mah ternyata gumantung hati. Nah hanya nana gerhana teh beda ti batur. Rumah sa beda. Di mana ya merek ieu? Ajengan mah abdi ge apal udang gada gamis ngamsar soban ngagaplek. Lamun nolol ajengan sorpa kitu mustami narangtung wilujeng sumping al mukarrom ka urang mah saja jalan. Well, assalamualaikum. Datang ka dieu jalampeurkeun panyetrek nata doa si horeng minta dipoto. Nepi ka teh dianggap singga urang. Aya warung belah tuh ning aya simpangan ka belah kenca. Abdi naros palimara gitu ya. Kalem we cenah ustadna ge bakal telat bari ka urang. Kuat geureuh. Dipikir-pikir cinta batur nganggap teh geuning karena baju. Karena atuh kuring beti dia dengan penuh kesadaran baju biasa. Kalau biasa ngomong biasa. Sabab nana gerhana adalah manusia biasa lain manusia luar biasa. Mata bapak jeung ibu kakuring tau nganggap istimewa, be aja biasa-biasa.
saking kubiasana kuat nginum ge 2 gelas temu kamu diinum kabeh mau teu ngerebek beuteung ieu teh nganggap jelema luar biasa disangka baru tah bener nginum beuteung gede ge teh nginum we iraha daharna tuh biasa-biasa bahasa ge bahasa Ciamis bahasa Banjar Sunda da urang Sunda ngomong teh Sunda we teu hararayang nurutan ibu so ieu so gaya awas jangan main sisi balong nanti dijebur awas jangan main sisi solokan palit keh naon teh kudu moy akhirna ti kota saruana euy cucu kakek dicari-cari gok di dieu oh gitu bae padahal kuring orang Sunda nyarita gede ku bahasa Sunda sabab kuring adalah bagian daripada budaya Sunda barareda Ustaz tahlil eta aya nu tungkul aya nu ngagideug aya nu muih tahlil geus teu percaya sok ibu lalajuan lamun anu maot aing ngiluan gitu video aya nu kieu la ilaha illallah biasa namun cicing di juru tah udang-udang deuk dahar sia tah aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah cinta mang naha di udah gideug da batur mah tungkul tempok kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi mang di udah gideug ngarah teu hees anu paling power nu muih illallah 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 nah ada bubar tahlil batur bala kecerakan sia tah kuat oke pugar di buruan tapi Islam teh lain teh nyokelan perbedaan Islam mah deuk neangan persamaan tahlil beda nu tungkul nu ngagideug nu muter tapi nu dibaca mah kan sarua la ilaha illallah gawe lah kudu sarua nu tungkul deuk migawe la ilaha illallah nu ngagideug migawe la ilaha illallah nu muih ge deuk migawe la ilaha illallah sok saruakeun gawena atuh peupeurieun dina tata cara beda atuh gawe sing sarua lain gurger wae atuh tanu kaos domba nu karek bijil tanu wae gegedor di handang di bawah kalapang pakai tetet neangan bikang maca sholawat anu sarupa kuring ka Jawa Barat ka kurilingan Banten Ciamis Tasik Majalengka Garut barareda maca sholawat ya lamun di Garut maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad pan ini ka Bandung es lilin mah cecer Garut kalau yang deui ka Cianjur di Cianjur mah maca sholawat teh jadi aya klok sholatu ho salamun ho ala toha rasulillah yang ka Banten hoa kuring Sarawak di Banten deket-deket anak talis aja baduy datang di hoa sholatu roh ka ustaz salamun ala toha rasulillah ieu jamaah digigireun aji beda tapi kan beda cara nah nu dibaca mah tetep sholawat kana sholawatna peupeurieun tata cara beda atuh akurkeun dina gawena sholawat teh alus maca sholawat teh alus maca sholawat teh kudu maca sholawat teh sing hade maka beres maca sholawat jaga bibir sing hade ka sasama mun bener maca sholawat hade jaga bibir teu ngaledek batur da hade sholawat teh matak bawa dina ucapan anu hade yang wae di masjid baca sholawat jeung heueuh di hade-hade aya kaluar di masjid ngaledek batur awak teh kuat jiga taraji anu jangkung teh kalau jelema montok betekok bari ponok ieu teh awak atuh adem batur teh nyokot pager jebror kana tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna kunaon bohongan bibir urang ngaledek batur ratu moal ngahukum raja moal ditiksa nu ngahukum lintang di pagawean dirina sorangan tong sok sagala nuding aloh kieu teh jadi randa orang-orang budak jadi korban cerai heueuh aloh gitu lain aloh ibu goreng ada dari pemajikan soleh mah piraku ku salaki dipiceun teu ieu mah tugas goreng adat mah matak beujeuh dipiceun ge mun pas saya ka salaki lah dasar bebeakan si bagong eta ka salaki nyebut si bagong kumaha salaki naon mana nyebut bagong berarti sebut penting aing hees jeung bikangna kumaha anak mamah bagong bapak bagong ari abi anak bengku saja rag-rag kalah cerai heueuh jadi rana ngora-ngora saha nu salah nah make jeung aloh disalahkeun nu salah mah ibu goreng ada coba ala bizikrillahi tatmainul qulub jelema nu bareng jeung Allah mah hatena nyantel ngait ka pangeran wirid aya ka amek teh amek ka salaki sok wirid subhanallah alhamdulillah
Allahu Akbar, la ilaha illallah, amak keneh Yasin. Sugan pasya 2 jam 3 juz apal. Bangsa kita bari nyamperkeun, bari maca ayat kursi dari yang kata kesurupan. Bro duit 2 juta tanggup ke ibu wari setil sadaqallahul adzim. Dunia menang budak teu lapor tak eta fungsina hirup bareng jeung Allah teh. Very good, very well. Lamun kana bogo ka urang ke beresna toel. Malah mun ini cekek. Yang teuing di toel kun ini. Alari teuing. Ayo atuh takdir teu sudi. Protes ke Allah. Nya urang sakieu jodohkeun jeung nini. Ngaran HS jeung nini alah diajak sare ngadon batuk. Simutan ngadon bengek. Koream teh. Maka Allah teh ulah jadi tudingan wae. Kunaon urang panas ku batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, sing sadar we urang hamba Allah lain hamba nafsu. Lamun bener hamba Allah moal boga panyakit eta, lamun ngomong hamba Allah boga kena panyakit geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan, gerak balik kana diri, tong ngajug-jug jauh, tong neangu anggam, ciri nasatantun diri, korehkeun aya saha jeung ti mana. Lain Allah nu ayana diri, tapi hawa nafsu bisa bener. Well. Aduh. Jam sabaraha ieu teh? Hayang balik. Beri ceramah canahan deus. Maka sing ngarepan beda-beda sing ngarepan ku alus hate. Apan bapak ge lalaki jeung awewe beda, dihijikeun pan 7 tahun borosot Cipejuk, kunaon ku beda. Tadi Bapak Wali Kota nyebutkeun teu meunang aya LGBT. Demi Allah bener teu meunang. Nah, lalaki hijikeun jeung lalaki paling bijil anak kucing. Mantak halal dina Islam aya pernikahan teh lamun lalaki jeung awewe. Ai awewe jeung awewe dihijikeun paling bijil anak orang. Mantak menentang umat Islam terhadap LGBT, naon sababna? Moal meunang katurunan. Kuning aya nu reuneuh. Percaya lain anak bangkong. Lalaki jeung awewe beda wujudna, beda bentukna, mangga bapak ngeunteuh. Pan wujud bapak beda. Kumisan, jangota, bapak coba ibu. Bapak kumis, bapak jangot. Ku Allah teu dibedakeun deui karakterna. Bapak akal pikiran nu menguasaina, ibu nu menguasai leuh akal. Naon atuh perasaan? Kata rata-rata nu ngaran ibu-ibu baperan. Karek kieu kuring karek kieu karek kieu. Coba ka bapak-bapak kieu, kanaonan sia kitu Pak. Sabab bapak mah berakal, artinya ngakal. Ibu mah perasaan, baper. Mata tugas lalaki ngakal, pamajikan ngakal, lalaki ngarah, pamajikan ngarah. Pamajikan baeut wajar, kumis eueuh, jangot eueuh, baeut lucu. Coba lalaki baeut, dirok isuk deui. Moknya kumis panjang, jangot panjang baeut, jika lele useupeun. Lalaki mah teu meunang buat baeut. Mun awewe pek bae di baeut. Pek deuk baeut ge. Ngan lalaki nu kudu sadar kunaon pamajikan baeut nakal. Aya naonna awak urang mikir, aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeut ka urang. Geura taong padaringan geus kosong beasna, meujeuh baeut. Geura taong lipstik geus dicekelan ku bilik, meujeuh baeut. Geura taong bedak geus depok tengahna, meujeuh baeut. Geura taong duit gegeletekan 10.000, meujeuh baeut. Lalaki nu hade lain milu ngabaudan, ge diuk digireun menta hampura tiba heula nepi ka ayeuna rumah sacan bisa nyugubakeun nu jadi pamajikan. Aya ieu teh acis 2,5 juta kamu mama. Lu keur baeut dibere duit, langsung nangkep lain tadi. Selesai hirup. Ieu lalaki pamajikan baeut, lalaki baeut. Ya Allah, Robbi ya Karim. Geus tong jadi lalaki geus baeut. Nakal lalaki mah. Bener Bu? Bahkan sabalikna ibu ge perasaan kudu dipake ngarasakeun kana kacape salaki. Salaki usaha teripu cok. Nu ngabedug macul mah nu dagang nu ka pasar, nu ka pasir, nu ka pabrik, nu jadi polisi, nu jadi TNI. Geus jadi duit saha Pak nu nyopot ieu tah. Bapak boga duit ini ka tempat jam, kasongan duit bapak, nu narima jam bapak, nu make ieu. Ya Pak, ibu teh kudu boga rumasa atuh ka salaki teh. Kumaha ngarumasakeunna? Rasakeun kacape salaki.
balik salaki ti panyabaan papa geuna lawang pantok geuning bapak sunting rengkuh yang kuh eta tah rengkuh lain kieu wae cokot leungeunna suntangan geus suntangan ka salaki gek diuk salaki nabang barung cokot saya anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan hargaan salaki naha rek dihargaan ku salaki urang lamun lain ku pamajikan bikeun cai anu tiis bari teu make gula kok ngomong punten we cai teh cai we bapak teu make gula-gula acan suruput ku bapak diinum pangkat tempo jiga nu amis kunaon amisna da lain ku gula kunaon ku budina kajian teh manis nu dibikeun ibu ngacebrek mah hayang nyeblok ngeus seperti kitu bapak parantos ngesangna teu luat leer entos bilih teu acanna tepat hayu urang ka zaman tungtun cenah ka cai bagikan raja mun ibu hayang disebut ratu hayang disebut ratu kasalaki ngapir aun antep dicai ta ieu sabun ieu odol ieu sikat bikeun anukna beres mani papageun ku ibu bikeun naon wow teh bikeun sarungna kokona jeung kopeangna dekul salaki salat kebutkeun ku ibu sajadahna bisa aya kebul dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup dek naon dek nyuuh ngalahunan salaki punten bapana puputon kembang kenaton buah kolbu cengceman jiwa akang kehormatan abdi damaun abdi teu mareto nepi ka ayeuna rumasa jiwa pamajikan can bisa juga bakeun jadi salaki cabak ku bapak mun-munanana nya surak cuma ku Allah tetep adi Allah nu kitu beladinya Allah tak mau beladi mah Allah pisan secara lelaki mau duit juga langsung santang galau aing mah da lalaki ngakah pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan ngari beda pan diciptakeun lalaki jeung awewe matak menentang Indonesia LGBT nanaonna moal boga turunan hayang dihancurkeun alam dunya ku Allah tong umatna Nabi Lut zaman bareto kan kitu kalakuanana awewe bogoh ka awewe lalaki bogoh lalaki amit-amit Gusti Bapak ibu neng mundek bogoh ka urang lalaki tulen bro kan teuing da abdi mah neangan jodohna Pak Wali Kota aduh levelna terlalu tinggi Pak Ustad asli ya ge nu kapake di dieu da abdi mah atuh sepuh hampuranya level jodoh abdi terlalu tinggi abdi mah lain butuh nu make tiung ngaguyupuk nu ngecadar lain nu nggamis lain, nusuk sholawatan lain, nusuk ke masjid lain, nusuk berjanji lain, tawasulan lain, nusuk ke masjid lain, nusuk pengajian abdi mah lain, eta mah tiung kumaha abdi meuli pamajikan bakal make, ka masjid kumaha abdi ka masjid pamajikan tuntun bakal milu, maca Quran ge kumaha abdi maca Quran pamajikan bakal miring. Tapi awewe mah hiji panyakitna nu lain nu kumaha salaki, naon bab duit, mata geus neangan pamajikan nu teu beuki duit. Aya sok ngacung aya na keneh sok, aya Allah. Tuh, patak cik abdi ge di dieu teh eueuh. Anggar we saminggu teh dirasikon mejeding kajen ditiung. Levelna terlalu tinggi. Beda lalaki jeung awewe. Langit jeung bumi beda. Langit tugasna ngocorkeun hujan, bumi mah tugasna nandean hujan. Ku aya langit, ku aya bumi. Ternyata tukang tani seuri belut nyampak tutut hirup lauk ge aya deui, beh dituna jukut ge hejo deui. Nah, ai manusia lebih kambung beda. Padahal al-ikhtilafu bainal ummati rahmatan. Perbedaan di antara umat kami kudu jadi rahmat. Ulah jadi laknat, langit bumi jadi rahmat, petani jadi seuri. Salaki jeung pamajikan beda jadi rahmat, boga budak. Tadina agama ge sami, aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, Persis tong asapang Persisna, Muhammadiyah tong asapang Muhammadiyahna, NU tong asapang NU-na. Surga macam katempo gumantung tina gawena. Lain berdasar organisasi. Aduh. Ya. Berceramah ge bara reda atuh nya tak mama hayang ngulung ceramah teh nu bari curhat, mamah dedeh bagianna. Mama dan AA curhat dong, iya dong, mah caroge abi mah nyeburutnya tuh usaha. Ngomongkeun ka mamah dedeh eta teh curhat atawa ngabibirang salaki. Naon hukum nanya salaki nu sare wae kitu. Ditanyakeun ka mamah dedeh, kumaha cek mamah dedeh kumaha kieu we. Anya tak mamah hayang ngulung ceramah teh anu nerangkeun bab tentang Quran jeung hadis. Nahwu sorok, eta mah Ustad Adi Hidayat di Banten. Mama hayang ngulung ceramah teh anu nerangkeun sejarah peradaban Islam di Indonesia. Gus Muafi di Solo.
Ah mamah yang nuker viral jeung tukang es Gus Miftah. Ah mamah yang juga nu ojek online urang. Ah mamah hayang anu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Kiai Haji Muhyiddin di Sumedang. Ah mamah hayang anu make kupluk Epi Effendi di Bandung Balad. Ah mamah hayang naon? Ah mamah hayang anu lentong Agim di Geger Kalong anu viral tahun 2002. Masih di Bandung gen Pak. Viral lentong Agim nyariosna teh lain kieu jiga abdi. Duh, teu meunang aya nu harewasan acan. Nah, da gimana lentong nya nepikeun pesanan. Saudara-saudara yang budiman, pada hari ini AA sangat bersyukur. Cicing mengajak seri hese gigiran teh. AA sangat bersyukur bisa hadir di Banjar ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah, geus kalolo. Kali-kali mah atuh budak mola dihareup kolot di tukang. Dia mau dihareup ke kawal bungkul. Itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang ya. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit, panitia geus kerung, dimana ngamplok ke AA mah lentau. Mama ngulang ceramah teh hayang ngebari nyanyi Oma Irama ditasikeun. Sabab anjeunna mah disebut negara jadangdut dakwahna lewat nada toong we sair-sair Oma Irama ternyata dalamanana adalah dakwah. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Bandro mama kiai maka tuntung lagi make setelah sudah yang seri sarua orang secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna dari kasur yang empuk tilam emas putih spray bersih denyaho. Tak mama Irama jadi penyanyi dangdut dakwah dengan nada takdirna jadi raja dangdut cenah ceuk tetanggana pas labuh ge make nada mama Irama mun labuh teh kalau bapak labuh kubrak aduh Roma mah kubrak aduh ring waduh da teh nya Roma Irama nitah nyangu beda jeung kuring gara nyangu geus kuring Roma Irama ranya nu kuring Bandung kuring jadi kenek alus mahal deugeut sorana Bandung Ciamis Tasik dua deui ceuk wajah jadi kenek teh Pak teu kabayang Roma Irama jadi kenek aduh Bandung Tasik Ciamis dua deui timpah penumpang teh ibu balik ieu Al-Fatihah di awas wulan eta di jerobos maka Roma mah dakwana bari nyanyi lantaran levelna takdirna jadi penyanyi mama hayang ngulung ceramah nu tegas euras tah Habib Bahar jeung Habib Rizik mama ngulung ceramahna hayang nu make budaya wayang kulum tong urang kan kudu modal gede 80 juta. Nah wayang dakwah toong Kunjung Semar 88 maknana Asmaul Husna kudu aya dina sirah jelema. Baru lain dakwah wayang toong Pak kulit hideung beungeut bodas naon maksudna eta teu satiap jelema hideung jeung hatena jeung teu satiap jelema bersih jeung hate-hatena gambaran Semar teh lalakon bapak da ieu nu ngariung ge cantang tu lalajo kuring unggeuk-unggeuk disuruh gua ngomongkeun lautan jero bisa diteleuman hate deet manusia mah urang jadi kobet
Bisa jadi kita datang ke berita ngenawan ngulek ustad gitu atuh nali ku sia sih nyata teu nyaho urusan hate Semar 88 puncungna kita gubernur anyar ini golokna kitu juga Semar di kitu-kitu pada di Mulyadi kata teh nurutan urang ada panggilan nama urang golok kieu teh Ayo Semar, kuncungna salapan batak dipakai dina kakawean. Semar ya winangun. Semar kuncung danar wulu ngeluk Semarna ke bawah leungit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna cagelek jadi satria kaca eta maka kuping pisan pan abdi mah gaduh ilmu sabta pangrungu jadi sabta pangrungu teh 7 panca indra ngadenge abeh tuh di tukang anu keur ngomongkeun abdi kieu ngomongkeun teu sangka cenana gerhanakeun kasep teh alus sorana nuhun anu ngomongkeun abdi bieu nuhun kalau mun cek ieu nu hareup dangeun cek ieu dakwah leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangalek jadi satria mun deuk maca budaya Sunda ulah ku hawa nafsu tapi baca kudu ku hate mun beunang ku hawa nafsu jadi salah mun beunang ku hate jadi unggul nah da filosofi falsafah teh filsafat teh bapak ngaji karena ilmu mantek disebut majaz terus Pak dina ilmu majaz mantek mani bayan balagoh pan aya disebut majaz dina ilmu mantek tadi Indonesia aya disebut filsafat urang Sunda boga falsafah matak jang ulah waka nyarek ka batur bisi batur make falsafah contoh leutik siapa tuh toong kolot baheula geuning dakwahna teh make barang lamun imah kudu 5 ka genep di tengahna kudu nyengcen tihang hiji di buruan kudu aya hanyuang pangcalikan 1 meter ka 2 meter disebut rumah adat baca aku bapak naon 5 genep ternyata rukun iman rukun Islam nah yang centihang hiji rukun ihsan panyarandean pandi itu mah genep jeung 5 11 tambah hiji 12 gerak toong angka 12 ayana dina kalimah la ilaha illallah dakwah kolot baheula di imah wae geus da pan aya nu pagede-gede imah teh Pak pangcalikan 1 meter ka 2 meter naon pangcalikan pangbalikan patak kalau baheula sifat sombong lega imah lo boga sawah boga sagala rupa teu sombong ingat balik mah tetep ka 1 meter ka 2 meter kuburan geuning pas kaluar ti imah aya hanyuang tempatna dina kuburan matak jelema baheula deuk kaluar ti imah bismillahirrahmanirrahim ngareret kana hanyuang teu goreng jeung batur nah bakal aya alam patepungan alam panghisaban maka hanyuang ditancerkeun dina kuburan anggar pangbalikan urang tempat itu usahanya keren kolot baheulanya tah eta teh majaz atawa filsafat atawa filosof atawa falsafah budak ayeuna lamun teu ngarti tong waka nyalahkeun kolot baheula da baheula mah zaman Jepang jeung Belanda Islam dibunian ku budaya di luhur panto nyeun sawena tina harupat tegaskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias naon eta harupat teh ulah getas harupateun ngomong tong sakabak-kabak abong bibir teh dibengku abong letah teu tulangan tong sok kahina batur lamun urang mung dihina batur tong nyiwit ka batur mun urang mung diciget batur tong ngaledek batur mun urang mung diledek batur eta falsafahna Pak harupat tojoskeun kana bawang beureum siksi ku ibu pan jebleh da peurih kunaon cinta ibu ceurik ieu cenah peurih tina bawang tah bawa kana hirup ucap tekad jeung lapah tong coba-coba meurihan hate batur lamun kapeurih batur mung nakal ka awak urang bawa tutup ku jugut palias disebut palias teuing bahasana haram diganti ku pamali nyai tong kaluar ti imah geus magrib pamali sieun sanekala kolot baheula nyerekem jeung indungna da keung ku sanekala matak eueuh nu kieu ayeuna budak ayeuna papagahan ku bahasa nu bieu tong kaluar ti imah sieun sanekala pan nyegag ka dieu keun mama sanekala dicekek ku aing ayeuna akhirna kalau numbeteungna bapaan eta geuning sanekala teh ceuk kuring mah kolot baheula teh cerdas ngan kudu diterjemahkeun mah ku hate ulah ku nafsu lamun ku nafsu mah beda saeutik burger bener asli bisa teu percaya tah jelas demi Allah filsafah filosof
terus deui mancan mata budaya singnya kalau budaya tah budaya urang teh deukeut we jeung nada mata Roma Irama teh dakwah lewat budaya atau sholawatan di urang make budaya jadi sholawat make nada kan genjang ting ting teng genjang ting ting teng maka lahir di Tasikmalaya karena almanar nepi ka heboh di mana-mana almanar jilbab eta jilbab putih kan terkenal kan Pak almas make nada geuning di Arab tong hayang sarupa jeung Arab da urang malain urang ditu pan di Arab mah kumis pondok jamat panjang sunah Rasul meujeuh da jadi coba di dieu nana gerhana mah bid'ah nah kumis eueuh jangot narek kumis meh ditambahkeun pan sidik teu jadi Pak da lain teu hayang urang ngan ari eueuh sok atuh kumis babak krok dikeun ka urang. Jadi ukuran sunnah Rasul diukur ku jasad, tapi ukuran sunnah Rasul diukur ku pagawean. Hartos ya. Kunaon Nabi barang tuangna ku 3 ramo nu dicanakna korma. Coba di urang barang dara ku 3 ramo nu dikeun angeun kacang. Beul dahar kan. Jadi eta konsep keduniawian. Nabi make onta, pan bapak mah make motor. Bid'ah motor teh bid'ah da eueuh zaman nabina ngan lamun baheula aya mesin mah jadi nabi kana motor ngan kusabab eueuh ya onta jadi geus lah entong pasea bae kudu kitu patut bangsa batur geus mikiran bom atom urang nu kitu keneh tah hayang sarupa jeung Arab teh moal bisa di Arab mau ngadan langsung komat meujeuh nah jam 5 jelema geus ngawala di masjid cobaan di banyak nya ge Tasik deukeut kota santri Ciamis Pulau Bapak Sampret ngong adan langsung komat tiluan coba di Arab ngong adan langsung komat ribuan jamaah geus asup jam 5 mobil diteuneut motor diteuneut pagawean diteuneut pamarentah hadir diatur sajam sampai maghrib rakyat kudu wajib di jero masjid pamarentah urang geus kitu acan pemerintah urang mah karek makan gratis budakna kolot nama dipecat gawena paduli mumpung aya wali kota ari budak dititah makan gratis ai kolotna dipercat gawena mun kolotna baru gawe budak mah bakal dahar ieu mah budak dibere dahar gratis ai kolotna teu garawe kade ta YouTuber edit babetna. Tapi pan bener Pak, wajar lamun abdi mengkritik sebuah sesuatu anu teu kahontal ku akal abdi, wajar. Urang adalah bagian negara NKRI Indonesia, urang adalah rakyat, wajar lamun mere ngasongan ide ka pamarentah, wajar. Meureun di dieu aya pawali wakil wali kota. Heueuh budak dibere makan gratis gitu. Ari kolotna eureun gawe. Karena teh keur beujina PHK di pabrik areureun ibu harga nararae listrik komo pajak oke nya terjadi geuning oke gas les geuning leungit gas geus tong jero teuing ieu mah hanya sebatas kritik membangun lain ngewa lain sedil ngancep hemat pamikiran jelema bodoh budak mah geus tong dijamin ku nagara dahar gratis 10.000 entong kolotna we sejahterakeun bere gawe anu layak budak mah bakal dahar kamana Pak Wali Kota teh kamana nah mau ampok agak susah mun bangsa urang jadi urang Arab moal bisa letak geografis beda letak secara ekonomi beda secara kapasitas hidup beda mata metode di Indonesia ceramah teh pakai budaya mata lahirlah Roma nyanyi atuh bapak aki-aki pakai budaya geuning di masjid umat muslimat kayu urang berjalan les eueuh da mikna butut Pak maaf salat subuh ingat beureun karet kana jam 5:30 maghrib aya di Arab nu kitu di urang ulah pasea urang tara tong ngageugeurkeun nu osok anu osok tong kapangaruhan ku nu tara masjid dijieun butuh eusi kan ku metode nu berbeda silakan takbiran ge da nu alus di urang mah di Arab mah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah
di Arab blues ka dia Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar ilah napas pondok itu panjangnya nih pan make angka panyambung eta illallah make aya eta sedang Allah jelema cegekan teu kengeng make eta bid'ah dolalah neraka lain babinah napas pondok kalau napas pandang mah hayang tinggal karat yang ai pondok nya sambungkeun ku naon di Arab dakwah nerangkeun agama lempeng nerangkeun surga nerangkeun neraka keayaan jamaah ceurik nalika nerangkeun neraka coba di Indonesia nerangkeun neraka mantau jelema karena gelo yang siunan haben gitu maka wayahna kuring ngagunakeun bahasa budaya maka kuringnya dina ceramah ngagunakeun budaya ya seperti ini hasil eta mah daekeun teu aja bener ya tuh nah dina budaya urang dakwah mana buktina toong dina wayang aya kakawen dina wayang oge aya rahwana pejah rahwana dasa muka pejah mah nama kejeung maot apan dipanah ku Sri Rama nama kejeung dipanah apan rahwana maling Dewi Sinta mata kaya lalaki anu sok maling pamajikan batur tah eta rahwana nah ibu mah kejeung ngareres ka bapak-bapak wah wajib akhirnya tepan ku Sri Rama di tanah cek kana jantungna ilit ke gunung saudara-saudari bari gagaleongan di deket ku gunung saudara-saudari mata datang ke akhirat disebut cerik rahwana Bandungan cerik rahwana simbol akhiratnya diibaratkan cerik rahwana jadi mana ieu kul poek tayang ngoncoran hujan taya pipayungan leur taya piiteukeun panas taya api iuheun jadi mana atuh anaknya di mana atuh hartanya di mana atuh bana kalungguhan mawa pangaruh hirup geuningan teu melaan kaulah Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf geuning kieu balukana hukuman tinu kawasa nalika abdi lali tina purwadaksi nalika di dunia kedua dina ibadah tulungan aduh tulungan berarti can tunu kamari mah di Tasikmalaya ceramah tepatna di daerah BKR kota nerangkeun ubi langsung jamaah teh amin di sampean teh waladoin tah akhirat teh pak kitu leueur eueuh iteu poek eueuh oncor hujan eueuh payung panas eueuh ieu nu ngiuhan iwal ti Allah pagawean urang sorangan maka Allah teh niarentah manusia ibadah keur naon keur balad hirup engke di akhirat mata ibadah teh kudu semangat balad urang engke Persib berjuara kalajo itu jebrot tabrakan hanya malaikat manu buka bobotoh dikepret anger Pak amal sorangan anu matak jadi balad hirup leres matak geus tong lalajo amal baku amal urang ge can karuha aduh cek goreng buk aya urang mah dakwah mata ulah diterjemahkeun ku goreng hate tapi terjemahkeun ku alus sangka akhirnya bakal katempo oh kieu geuning mun goreng hate mah nya anu tadi bid'ah eueuh zaman nabi heueuh nabi malain dalang atuh hebat tuh mata ayana salat ayana zakat ayana saum ayana ibadah haji sangkan manusia sadar karena dosa masing jelema ibadah sadar dosa jelema eureun ibadah teu sadar karena dosa teangan makhluk Allah nu teu sadar karena dosa saha usjudu li agama pasajadu ila iblisa aba wastakbaru tuh Pak tah eta jalma anu tah sadar karena dosa mah si eta ditita sujud nolak saha anu ditolak Allah usjudu li adama pasajadu ila iblisa iwal iblis bersujud ka Nabi Adam nama kejeung mungkin sujud kuring leuwih ya batan Adam tah batak jelema anu takabur kuring leuwih alus batan batur kuring leuwih pinter batan batur sehingga ilmu teh dipakainya celeh batur
Nah carici kumaha lamun urang nyangereng saha nu kehalangan. Tuh mata geus teu kudu rieut hirup mah aya salat aya zakat aya saum aya ibadah haji teh keur ngaleungitkeun dosa bapak dosa kuring. Jadi urang ibadah sadar dosa, urang teu ibadah teu sadar-sadar kana dosa. Tangke dipanggil ku nabi, ummati ummati, umat kami mana, umat kami mana. Abdi ya Allah, abdi ya Rasulullah, mana buktina? Ayat tapak wudu, ayat tapak sujud, ayat tapak ruhamau bainahu, ayat tapak selipitanya antara urang jeung urang eta. Coba lamun ummati ummati goreng jeung dulur teu cereuh jeung tatangga bingung banyak teu ngaku umat nabi ai kalakuan lain terus. Aduh sedih atuh da rujian. Well, tuh, maka pek sholat, pek zakat, kan petik hasilnya. Ladang sholat, bongan dina Islam, ayah syariat, ayah torekat, ayah hakikat, ayah makrifat, awak bapak, ayah taneuh, ayah cai, ayah angin, ayah seuneu, alam dunya, ayah kidul, ayah kaler, ayah kulon, ayah weta. Tuh buka gerasok. Nah awak bapak ayah taneuh, ayah cai, ayah angin, ayah seuneu. Butuh jelema teh kabeh ku eta, seuneu ayah cai aya, taneuh aya, angin eueuh, paeh. Tuh oksigen 600.000 satabungna ngek jelema sapoe beak satabung 600 dibayarna. Coba Allah gratis ka urang tinggal daek ngarenghap bari subhanallah alhamdulillah. Tuh tinggal kitu kira hirup. Ieu mah bisa napas. Ngomongkeun batur mata kereber we bengek. Ibu iraha ngasupkeun minyak kana panon henteu tapi ieu bisa gular-gilar. Waktu tunuh peureum, waktu hudang beuntak, coba lamun ku Allah diserenkeun ka bapak riweuh Pak moal digawe-gawe acan aben itu gituan. Pas peureum tutupkeun beuntak kitu. Aya nu geulis kieu meureun kuluy, aya nu goreng tutupkeun geulang. Riweuh manusia. Allah mah maha hebat, Allah mah maha indah, Allah mah maha Rahman Rahim, teu ngarepotkeun manusia teh. Ceuli jeung dengena, bibir jeung ucapna, lengkah suku jeung lengkahna, hate jeung pikirna, panon jeung tempona, matak cekolot, gubrag lahir ka alam dunia, utun inggi jabang bayi nu karek lahir ka bumi. Cicing atau icing ngajak seri wae utun eta panon jeung panempona ulah satempo-tempona mun lain tempoeun anakna eta suku jeung palengkahna ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun eta ceuli jeung pangdengena ulah sadenge-dengena mun lain dengeun. Dipikir-pikir ngaranana hak deh. Lupi bapak saha wasta bapak? Bapak Pepen Mbah Ikin sae Mbah Ikin tetapi lamun dibawa lagu jadi goreng ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun Mbah Ikin tuh tegenah demi Allah. Matak nu hade mah ngaran tanah. Kata geus mun boga budak geus teu ngaran mana. Bukan pahili wae boga 700 menang gelas. Papagah kolot bala mah disimpen tah keur orok oge nya. Ibu budak iun ayun ami di ayun ku sampi rep ujang gerak kulem geus kulem maka kebon geus dipapatahan ku hariring nada budaya mata di Indonesia mah jelas Islam teh make budaya ngaji Quran make nada make berarti make budaya dan untuk mana mah pahil resep dangdut pek ngan dangdut tong pahili jeung adan diomongeun adan mah make nada Bilal jeung Robah ieu mah adan make dangdut dikepret ayalah sholat hayalah kacau
Maca Fatihah makin ada halus. Ieu mah Fatihah Pak Heli jeung nyawer. Pan nyawer mah bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Itu pan nyawer nya. Pak Heli jeung Fatihah. Bapak imaman itu anggeuna 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dareret ka tukang teh bubar jelema. Jadi nu teu meunang mah Pak Hili. Urang Sunda panu boga tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran. Geura cicing dina tugas masing-masing. Pak Wali Kota cicing tugasna dibagi pemerintah. Atau Pak Ustad cicing tugasna. Di mana tugas Pak Ustad? Nganterkeun manusia supaya ma'rifatullah wa buka. Tah wali kota mah wayahna, da memeh jadi wali kota, memeh jadi bupati, memeh jadi TNI, memeh jadi presiden, nu didatangan teh ulama kan banyak. Pak Ustad abdi bade nyalon biduana. Tah kitu dinya ceuk pemerintah teh. Tah wayahna geus jaradi tong sok mapohokeun ustad daratangan deui, ustad hek pere kitu tah. Iya, ceramah lagi kumaha tidak. Rumah sa ibu boga dosa, rumah sa kuring boga dosa, rumah ibadah. Da ibadah teh alat termupus dosa. Ngan bawa kana alam syariat teh awak salat takbiratul ihram, Allahu akbar, ruku, sujud. Awak miluan salat. Bawa kana hate ge kudu salat. Bawa kana rasa ge kudu salat. Lamun jelema salat lahirna, salat hatena, salat rasana, moal wani-wani ngewa ka batur, moal wani-wani geuleuh ka batur, moal wani-wani ngomongkeun batur, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Sabab jelema salat boga rasa antara sesama dina hirupna. Weh. Sadeyo Kamari bulan puasa nahan lapar jeung dahaga, urang kudu make rasa, nahan lapar jeung dahaga capek. Nahan lapar teh capek. Nahan dahaga capek, gerak indit ka jalan, gerak leos ka mana-mani, gerak toong kicep-kicep ieu panon. Urang mah lapar boga rencana, lapar ti subuh nepi ka magrib, boga rencana pikeun buka, tapi loba dulur urang anu lapar sapopoe lain ukur Ramadan ayeuna ge aya lapar, tah jelema nu nahan lapar jeung dahaga, poe ayeuna kudu lahir peduli kanu lapar kanu dahaga. Sok barang bere geus Ramadan. Ieu mah geus beunghar hayang BLT rada gelok sia. Masih ada dia ayah nu beunghar gedong sigrong mobil mewah sabalega kana BLT hayang eureun jadi nu beunghar teh. Nya nu beunghar kokoro. Panya nu beunghar kokoro. Nu beunghar mah lain hayang BLT dina kabere BLT pikeun deui. Des ka kades teh. Kuring mah moal hayang BLT naha imah boga salah lega budak ge sarakola pangmikeunkeun kanu miskin pangmikeun kan yatim ta eta hakikat beunghar sebenarna teh. Yah, yang keprok dawa. Anggarnya buka kongkorong ke deteun heula di imah, gelang deteun heula salaki dianggap aja online. Deuk nyairkeun BLT teh, nu kitu teh munafik karana ari ka Allah meta beunghar geus dibere beunghar tara ngaku. Lieur. Setuju kan? Itu atuh teh hirup geuleuh. Nahan lapar jeung dahaga. Kan tungtungna tina puasa teh la'alakum takut supaya anjeun jadi jelema anu takwa. Berarti jelema salat can tangtu takwa, tapi jelema takwa geus pasti salat. Jelema puasa can tangtu takwa, tapi jelema takwa geus pasti puasa. Pangaosan can tangtu takwa, tapi jelema takwa pasti pangaosan. Sabab takwa mah hasil, itu disebut hasil teh, takwa teh disebut buah. Iya mah karek kembang. Kita karek kembang, balik ti ge jadi pentil nagrah. Komo datang burung. Ditanya ku salaki ti marana bieu pangaosan. Saustazna nana gerhana kumaha kitu we rame geus. Kembang jadi burung. Maisukna hohoah anger, dagur anger, pasea anger, pangaosan pengajian anger. Jadi pengajian nu mana mah kudu dipinggang. Aduh. Genah demi Allah ya ceramah ya. Kan kesanggal ge suku. Kunaon lele? Cas heula. Baterena lobet. Kade si wieu. Antep teh budak mah tuh hayang sare, kira antep usapana barang. Sok, bobo we deh. Sok, bobo. Gemae budak masa kitu ge alus. Mun nenena ki gituan ontong. Kan bapak-bapak kita Pak MUI, Bapak Ustad, Bapak Kiai Madri ladang Bontongor jaradina teh kan baru orang di masjid ini Bontongor keur tarawehan teh gedung di kitu borolo
Teuing Pak MUI teuing abdi jeung. Nya tinggal adu hareupan we harus sebenarnya. Kan ieu teh ladang bontongan tah ieu budak dibawa ke pengajian kan ieu budak cebleh kita bae. Dalam ngurus gede cebleh montong. Tah kitu Dede, ieu Om. Kunaon? Ngalinurnya asa ngimpi itu nya aduh. Tuh aduh salian jadi penceramah teh jadi tukang asuh ongkong. Alhamdulillah. Tah meleset tela alakum tataku. Ngan ukuran ibadah ditolak ditampana ku Allah. Opat. Cici. Mun Bapak ngarumasakeun ibadah diterima kudu diukur ku opat perkara. Kuring ibadah diterima ku Allah ukur ku opat, Bapak ge ukur ku opat. Naon eta? Hiji mun anak geus alus ka indung bapana ibadah naon ditolak ku Allah. Dua mun pamajikan geus alus ka salakina ibadah naon ditolak ku Allah. Tilu mun dulur geus akur jeung dulurna ibadah naon ditolak ku Allah. Opat mun murid alus ka guruna ibadah naon ditolak ku Allah. Lamun ceuk bapak kuring mah ibadah teh ditarima ku Allah, tapi indung nyeri hate ku bibir bapak, indung wujud saipanon ku bibir ibu, punten salat ditolak, zakat ditolak, teu ditarima sama sekali. Ditilep-tilep ku malaikat, dibaledogeun kana beungeut ibu, lempok ceuk malaikat. Allah teu narima ladang ibadah maneh. Nah Gusti mah teu narima, indung bapak nyerucut saipanon ku kalakuan maneh. Ya jeung sari cingling, dadah neraka ka kolot itu. Indung nu ngandung bapak nu ngayuga. Patak hakikat lamun bapak bener-bener boga keyakinan ibadah urang teh ditarima sejauh mana kolot ridho ka Allah. Lamun kolot baeud ka urang punten deuk salat, deuk zakat, deuk saum ibadah haji, ridallahu fi ridha walidain, wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridona indung bapak, murka Allah gumantung murkana indung bapak. Ternyata surga teh aya di dunia. Saha eta indung bapak? Matak mun deuk neangan surga, tong jauh di jugjug, tong anggang di teh ka kolot sing hade, surga terjadi. Weh. Ieu mah surga hayang ka kolot baeud, lieur sia eta. Naon, Pak? Nah, atuh curug jeung tinggi gede curug. Nanti kasihan buat tinggi atas bapak. Komo ku gada malaikat. Sakecelak cing mata inung murag kana pipina jadi hate ku kalakuan anakna deuk salat ratusan rakaat, deuk ibadah tuluy-tuluyan punten ditolak teu ditarima. Saha nu ngadoana malaikat, saha nu ngaaminana Nabi Muhammad. Ya Allah, tolak ibadahna keur budak nu goreng patut ka inung mah. Kumaha ceuk Nabi, amin. Ya Allah, tolak ibadahna keur pamajikan nu goreng patut ka salatina. Amin. Mata ukuran ibadah ditolak jeung ditarima geus kagamar sajauh mana urang alus ka kolot. Keneng. Ari panitah kolot tara digugu, ari panitah kabogoh bet digugu. Ari maneh cager. Mana terus bro kabogoh putuskeun. Jadi lo beberapa KBG ya, no ayah nucan narikah, ayah nuker puguhan keneh, orang kepatahan, agok, neng, ari panitah inung mapan temenang, ikeheula mama, gitu menang, fala takulahuma wala tanharhuma kaulan karim, kakolot mah ulah dititah teh kulus garcet, kulus sigap, mun ku kabogoh, aduli teu digugu. Gablek jasa naon da bengok ka bengok. Sakola ti inung bapak, saragam ti inung bapak, kuliah ti inung bapak, bener Bu? Kagorengan urang ditutupan ku inung bapak, bener? Ai kabogoh gaduh jasa naon neng? Damang. Kabogoh mau ukur ngarayu. Jatuh ti tajong tiragelanya, kamu sakit. Kumaha budak kawewena iya. Ke puskesmas ya, makasih ya kamu perhatian sama aku. Kolot mah lain ukur ke rumah sakit, lain ukur ngabiayaan ke puskesmas. Garing karena sekalipun kolot mah cicing gigireun, babangok kabogoh mau ukur nanya. Tanya geus kolot kieu kunaon ibu seserian ku ngalaman. Sok geus kolot jatuh ti Tanjung, kumaha bapak eta batu eta cokor deuleu atuh. Suk isuk ukur nanya, kamu udah makan belum? Cek urang tong lebarannya kirim beas. Nah dadahar lain ku cinta sing saladar yo geul sudah apa barudak ayeuna mah loba pisan ka hipnotis ku bibir jaluk engke keur ayeuna keur rono teu meunang
Temenang bikin kehormatan nu paling berharga tanpa aya janur kuning, tanpa aya lebek, tanpa aya ijab kabul, tanpa pernikahan. Temenang, nah kudu mahal. Ini geus kieu mah kolot mulieur. Bener Bu? Ibu berjiwit ke budak gitu. Mau cek budak dia yang mamah gitu barepot. Nah, bubar tidak ngomong pas ya. Malahan mah ancaman Allah, laut siap bahe, angin siap menerpa, langit siap hancur, gunung siap bitung. Lamun budak geus ngarahetan hate inung bapana musibah bakal terjadi di mana-mana. Mata nu panggeulana halal bihalal teh lain jeung batur jeung kolot heula. Ai ka batur jeung heueuh ka tetangga ai ka kolot diantep. Halal bihalal sasalaman teh jeung kolot heula. Malahan malayan nungguan Idul Fitri pitilu poeun geus nepungan ka kolot jebleh di ditu mah hampura abdi. Dan bisa digemakeun kana jadi kolot abdi umur 30 tahun mah teh di zaman orok dirorok abdi di zaman lemet diongklet-ongklet di zaman budak dipukuna. Ai abdi ngarumasakeun maneh ka mah hayang ulang tarima geuning can bisa punten mah tina kalakuan jeung dosa abdi. Ngomong sing ceureuh ka kolot. Lain ieu mah, "Ma, rumah si abdi boga dosa nyerenkeun ka mah eta cokolot nampi nyai." Boro-boro di alam dunia maneh pokojaya dina neraka ku mah dijahit na memangna neraka teh cai panas garbut kitu. Yenung anak alus ka yenung bapak ibadah ditarima sanajan ngan saeutik. Dua pamajikan alus ka salaki mau dibahas bisa kasih nirang karena kicep kieu kicep pohoa ka terus lagi pokoknya lah pamajikan alus ka salaki jadi geus indung bapak ka salaki geus jeung indung bapak ka sasalaman ka saatan Bu ka caroge tang geus ka caroge ka karajeung dulu tah ka karan ka opat murid sing hade ka guru loal we bangsa batur mangaruhan kana pendidikan urang pan apa teh bisa ngaji bisa maca jurumiyah sulam topek tijan mantek ma'ani bayang balago segala rupa kitab dibaca ku bapak ladang naon ladang dijebrod ku guru kabungkur mun ngaji teh geuning tocrong jebrod dua hejo urang baheula di balado dipanghapus nu aya kaya jebrod pelenu balik ka imah bari jebleh tanya ku kolot nah maneh mah yang ceurik balik ngaji di tengah usaha ku guru ngaji nah batur ngaji abdi sare eta mah kokolot indit deui sia teh bebongok jebrot garala nya ieu John Tower nya ieu dijebrot baheula tah ngaji teh Pak cobi nu ayeuna budak ayeuna karek diomonganan ge kolot kalau manu teu narima datang ka kelasna ngagubuk bedog da kumaha ceureuh barokah ilmu lamun ka guru ngaji lamun guru hanya sebatas dihina jeung direndahkeun darajatna. Panginten Pak Ustad ge uning waqiru man tata'alamahu minhu mulyakeun jelema nu geus mere ilmu. Well, tanyakeun ku ka mana Raja Wali no? Mbah Jek teh di mana? Mbah Jek. Oh, Raja Wali. Oh, Kawali. Oh, bayalah beda saeutik nu penting i na we aya. Tuh. Ieu teh ladang ngaji barea teh bapak geula nepi ka ajrih ku guru teh lamun urang pas ngarep jeung guru da teu wani ninggal amunteun baheula Pak. Leres teh Pak. Eta guru di dinya urang di dieu di papatahan sugan wani kieu henteu. Lain ku sarab deui ku era. Budak ayeuna mah ngaWA. Guru tos babok. Aing araos eta hirupna. Guru kuat ngaWA. Aduh. Bener ngawe lu udah KWW dari yang beker beren. Udah itu terang ngaladangan WA. Nah hasil di blender aku pemajikan. Bapak teh yakin abdi Pak MUI terus Bapak Wali Kota, Pak Wakil, ibu-ibu ladang ngaji bareng mah beuheur. Ngaji beuheur makanya aya hatam di bawah beuheur banyak. Atau naon dikirimkeun ka guru ngaji walu. Oh baheula ada duit teh gablek lah. Dikirimkeun ka guru ngaji walu geus hatam.
hidup teh ngeureui tah tungtungna kade euy ngaji teh kudu ngajirim dina diri ngajinis dina rasa ngawujud dina bentuk teh eta panungtungan ilmu Pak kade euy ngaji teh kudu ngajirim na diri ngajirim na diri ngajinis na rasa ngawujud na bentuk terjemahkeun ku Bapak coba baheula ngaji Quran 30 juz ngawujud teu awak Bapak ngajirim teu na diri Bapak ngajinis teu na rasa Bapak can mata ngaji mah teu tamat saha aja nu geus pinter ngaji eueuh teu tamat-tamat ngajirim dina dirina ngawujud dina bentukna ngajinis dina rasana ngajirim dina diri katempo akhlak paripola bismillahirrahmanirrahim kalayan nyebat asma Allah ar-rahmanu maha welas ar-rahim nu maha asih jrut turun ti imah pacaya kaya budak tatangga bari yatim kamana indung maot kamana bapak teu aya bismillah nyampakna awak golosong di mana jang sakola dibiayaanana teu aya abdi mah bade kaluar entong kitu sok ku akang dibiayaan Rahman Rahim nyampak eueuh ya nyaho urang kunaon si Egi teh anak angkatna Pak Dedi Mulyadi gubernur si Egi teh budak yatim kunaon polisi teh diheureuy ka si Egi kunaon ustaz teh diheureuy ka si Egi sabab bapak angkatna seorang gubernur ternyata orang boga dalil nu migawe naon Pak Dedi kan urang mah boga dalil kata di akhirat teh curup jeung jajangkung kami jeung nabi teh nabi jeung kami jeung urang jeung nabi teh bercurup jeung saha eta jelema nu nyaho budak yatim urang mah karek boga dalilna ternyata gubernur mah geus boga ribuan yatim piatu maka emotan cek kuring nerjemahkeun bahasana ulah ku goreng hate tapi kudu ku hate. Nah, tinggal nurutan jadi ngomong aya wali kota. Cek wali kota, sebenarnya ulah jumlah budak yatim di dieu. 200 siap. Cek wali kota, kukuring 50 di sekolahkeun, titipkeun ka sakolana, bayar pasantrenna, beres saragamna. Demi Allah budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek, moal dicaci. Nah, bapak angkat seorang wali kota. Lo camat, gerak ku camat teu nuturkeun, ai pamimpin di luhurna kikituan berkah teh nuturkeun. Cek camat, abdi 20 disesuaikan dengan budget. 20 sakolahkeun ku camatna, saragaman ku camatna. Budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek, moal dicaci, moal dimaki. Nah, bapak angkat seorang camat. Lo polisi, kukuring disakolahkeun, sebenarnya polisi 10. Moal dibuli, moal dihina. Nah, bapak angkat seorang polisi. Lo ustaz di dieu 5 pek. Moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Bapak angkat seorang ustaz. Lo lana gerhana 200. Nah, levelna kudu leuwih luhur tibatan wali kota 200. Nah, hajang loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas 2000 oge. Mata cek guru kuring kan di dia di Ciamis. Tepatnya daerah Raja Desa. Pengkeren pasar baheula mah aya dinya. Nah, Ibu. Sok teguh guruna saha? Ah mau lebih beja. Rahasia dong. Cek guru kuring abah da ai kuring mah ka guru teh abah ka kuring ai mata kan disebut ustaz asa aneh lah ustaz nona burhana da lingkungan kuring mah abah ai akang eta we nu diulik teh abah ai akang kasalureun kang kasarapeun ai ka guru abah ayeuna pan ustaz kiai ajengan mata cerita asa budak disebut ustaz teh da lain lingkunganan tah ceuk abah kade Bang bisi hayang ilmu panutup eueuh deui lain salat lain puasa ji kade ya bisi salah lain salat bisi hayang ilmu panutup lain salat lain puasa lain ibadah haji naon atuh bah sing ilmu panutup nalika batur lapar maneh mere. Ternyata eta teh pendapat Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, ibadah naon nepi ka seneng ku salira?" Ceuk Allah teh salat, ceuk Nabi Musa teh salat lain da salat mah keur maneh. Puasa keur maneh, tahajud keur maneh. Naon atuh Gusti nepi ka seneng ku salira? Nalika ajeun salat jeung tahajud bae dituna puasa, bae dituna ibadah haji, wayahna sampurnakeun ku daek mere ka jelema nu lapar. Geus Astagfirullahaladzim, geus 2 jam bro.
acan kuma urang da urang nu ceramah naga ngatur jemaah teh ngatur mah Jauh-jauh ngan 2 jam. aing ore apa ngatur ieu kemang saha kemang lain dek menta alus nah nu saha ieu hayang dua mah aduh hararade itu mah Pak asli ya teh mau dipotong tina eusi eta doa kan ayo lu resep kana ukuran teh we gitu kekembangan ya resep teu mungkin geus boga eta geus boga ieu aya ieu teh naon cenah hah nu salon nu saha eta mah abdi mah nu penting mah berbicara we nu ngomong berbeda teu bebas abdi mah ari do pek pikeun kira-kira tiri do nanti arah kitu jadi omongkeun sok talar ibu mabrur na ibadah teh diukur ku 4 rupa anak alus ka indung bapa pamajikan alus ka salaki dulur akur jeung dulur murid hade ka selesai jeruk hayang surga mah lain ka di akhirat di dieu ieun surga akhirat mah Allah nu boga lain urang mun surga di dunia urang nu nyieun kalah bisa rada kurang ngerti surga akhirat mah Allah nu boga tah surga di dunia mah urang nu nyieun jadi kunaon urang ka surga da urang nyieunna di dieu kartos ari hayang surga di akhirat dijieun teh jeung dulur akur jeung tetangga goreng kasalaki hohoa ka indung bapa poho punten surga di ditu moal beunang di dunya ge dicake katur mata hayang surga di ditu teh enteng tinggal eta we opat alus ka indung bapa hade ka salaki akur jeung dulur murid hade ka guru sok talang anu bapak anak alus ka ibu gaduh guru di dia saha pasaha lo pun lanceuk eta mah anjeunna guru ibu nah hai tadi ngomongkeun guru urang sararea dan anak nyawa gablek murid di dia makanya guru urang sararea lain urang mendatang ka deui ge sapoe isu pada mau datang deui deuk naon ka dieu pamajikan teu boga di dieu Diondang. sok atuh cenah milarian asa dipikir 2 kali ibu di dieu jauh geuning Banjar teh jauh rek nu deket teh hah Di Bandung. ka urang eta kuat ngaheureuh ya lari jahe loba di ditu ge jahe mah tinggal cem jahe daker kabeh ulang ngeunah seuri jadi balik ti dieu teh lamun ibu bener aya kana indung bapak tepungan lamun kasalaki hargaan lamun jeung dulur sing akur lamun ka guru tepangan saha guru ibu teh nu di dieu nu aya di dieu berarti nu kudu dihargaan teh lain nu jauh kudu mah jauh hargaan nu deukeut saha nu deukeut PMUI deukeut pun lanceuk deukeut tah nu deukeut hargaan lain nu jauh dia mah kana jauh hargaan nu deukeut tara asal ieu nya Pak coba kan nu deukeut sok kahina saha ustaz ustaz puput we wada anggap anak me ustaz geus sok usaha si eta kadu hancip masuk dihina teh ai tentara dihargaan dari polisi dihargaan hancip dihare-harekeun padahal hancip panjang tanganan dari TNI dan polisi zaman baheula ya sistem keamanan lingkungan lamun di desa ka ditu TNI jeung polisi tah RT mah wayahna bapak hancip maka abdi mah hormat bapak hancip aduh tah sabaraha tahun janten hancip apa 20 tahun tuh iya ibadah gede mah hancip maka hormat ari ieu mah sok hina ka hancip nyebut teh tentara dora ka 3 tong sok pitu kagarawe terjadi halal bihalal
Geus jam 11. Yo, atuh maneh ngomongna yo. Udah iku. Sejam deui. Ibu tinggal balik, urang mah. Hah? Urang mah ti dieu ka ditu 7 jam. Mun jam 12 berarti tuh jam genep. Ibu di mana? Asli ti dieu. Sabaraha jam ti dieu ka ditu? 2 jam. Lah, lain jauh nih. Serius ibu? Nah, mungkin yang datang. Ya mah pengawasan yang khusus ke orang dia. Gitu kata. Ibu di mana? Sami. Ya tadi ngejar arah. Ayo orang di asli nu mana? Oh, benar. Ibu asli itu dia. Abo ngefan, naon ngefan teh? Ngefan, naon ngefan teh? Penyaho pun fan orang suka ya, resep gitu. Resep karena naon ah? Dakwah na reang teh. Tarus kapal lanjut. Lamun guru kuring aya keneh poe ayeuna kuring gigian geus dicarek. Tarus kapal lanjut. Bener. Mun abah guru kuring aya keneh ayeuna kuring gigian geus dicarek. Atos liren kitu bahaya. Bahasana bah naha mah jeung liren jalmi nu sumping tos sanes karna Allah. Jalmi nu ngundang tos sanes karna Allah wayahna liren heula. Pernah terjadi tahun 2017. Abdi rek naik pamor deu viral di sebelah saya mah. Ketika anjeunna aya empot heula, liren heula. Bah naha mah jeung liren? Ieu jamaah tina 100 jadi 1000. Liren. Pan batur mah hayang loba jamaah teh nya. Ieu mah tina 100 jadi 1000 disarek Pak. Atos liren. Nah abah bilih nu 800 hadir sanes karena Allah. Karena naon atuh? Karena salira. Padahal asli mun aya guru keneh pasti geus dicarek. Edeuk dititah ku guru mun dititah ku ibu teh sudi. Maka mega teraskeun deukeun bulan da lain guru urang deuk ngosan sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup longor jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura nu katada luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu kapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sirbaran sari tutup lawang sigotaka aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.